ari ieu mah takwa teh cenah wahya jeung ari takwa tarku muradati nafsi eta ninggalkeun kana pirang-pirang kahayang nafsu. Nu dimaksud ku nafsu ninggalkeun kana pirang-pirang kahayang nafsu. Allah marentahkeun salat nafsu hayangna naon? Daekeun teu kana salat, da mungeun nafsu teh. Di titah ngaji teu daekeun nafsu mah. Tah lamun urang bisa ngalawan sagala rupa kahayang nafsu geus aya kana takwa. Ai takwa teh ngajalankeun parentah Allah. Sementara ngajalankeun parentah Allah moal bisa lamun teu dilawan nafsuna. Ya nyambung kadinya. Jadi takwa teh jadi naon ngalawan atau ninggalkeun kana sagala rupa nu dipikahayang ku nafsu dina diri urang. Mungeun nafsu mah hubunganna berlawanan jeung parentah Allah jeung ibadah. Atuh nalika urang bisa ngelawan nafsu, urang teh sarua jeung imtisalu awamirillah. Sarua jeung nurut kana daek ngajalankeun parentah Allah. Wa mujanabatu nahilahi jeung nu disebut takwa teh jeung eta ngajauhan kana larangan Allah. Ngajauhan kana larangan pangeran. Sagala rupa nu dicarek ieu ulah ieu ulah ieu ulah ieu haram ieu haram ieu haram jauhan ku urang teh. Jadi teu bisa kur sabelah parentah Allah kurang dijalankeun, ari panyarek Allah kurang teu dijauhan teu bisa takwa gabungan tina dua perkara. Naon nu diparentahkeun jalankeun, naon nu dicarek jauhan.